Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana kasarkum anu mana nuju aya di hiji pasar samalah harita teh bade mulang deui kulantaran ngirim dombana parantos rengse. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Geus cukup sakieu oge hasil usaha teh. Teu kudu hese ukur nganterkeun domba. Tapi saterusna rek ka mana nya aing teh? Ceuk sarkum bari leumpang muru kana mobil. Mending oge balik we ayeuna mah da eueuh deui kaperluan anu sejen. Jeung na deui carape ieu teh. Kadena balik we lah ka imah. Sarkum geus nepi kana mobil gancang pantona dibuka. Kalacat unggah tekung silila gerung mobil maju tapi teu bisa gancang lantaran heurin loba jalma anu keur laleumpang pabaliut rek baralanja ditambah deui loba kandaraan sejen anu harita keur nurunkeun barang sabot keur kitu sarkum ningali tukang suluh ngajajar di sisi pasar keur dariuk bari udud nungguan anu rek meuli reg sarkum eureun juru turun tina mobil tuluy ngadeuketan ka tukang suluh. Pok ngomong nanyakeun sabaraha harga suluh sareta dijawab ku nu dagangna. Sanggeus nyaho kana hargana geus teu ditawar deui harita keneh langsung dibayar. Samalah dibeuli kabeh tilu tanggungan. Nya puguh bae atuh tukang suluh anu tiluan meuni aratoheun. Samalah ku sarkum dibere duit leuwihna keur meuli sangu. Lantaran geus pasti anu dagang suluh acan dalahar da teu isuk suluhna acan aya nu meuli. Geus kitu suluh ditaekeun kana mobil. Teu lila gerung mobil maju satuluyna indit ninggalkeun pasar. Tah kaparengan panggih jeung tukang suluh. Karunya ka Nyi Sarah. Da tadi manehna butuheun. Isuk keneh megat tukang suluh bisi eueuh anu ngaliwat. Tah ayeuna bari balik rek nyimpang ka imahna. Sakalian rek neang ambu uneh lantaran aing hayang nyaho kana kayaana. Sarkum gagerendeng ngomong sorangan bari nyupiran. Mobil nyemprung di jalan raya gancang pisan lantaran jalan aspal. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu. Leok mengkol ke belah kenca nyurang jalan anu nanjak. Palebah dinya jalan mimiti butut loba anu ngaralogak. Lantaran geus lila teu diomean. Nya puguh bae meuni jelag-jelig jelug matak nyareri kana awak. Tapi sanajan kitu mobil tuluy maju lalaunan rek ngajugjug ka lembur Cibubuay. Gancangna carita. Sarkum geus nepi kanu dituju. Reg eureun dihareupeun imahna Nyi Sarah anu katempo pantona muka. Geuwat sarkum turun suluh tilu tanggungan langsung diturunkeun di pakarangan. Sampurasun. Sarkum buluk salam bari nangtung di buruan. Rampes. Kadenge ti jero imah aya nu nembalat. Reket sora palupuh katincak pating rareket. Teu lila torojol Nyi Sarah. Barang ningali sarkum puguh bae ngajenghok.
Aeh gening Kang Sarkum. Ceuk Nyi Sarah bari melong ka Sarkum anu nangtung hareupeun. Nya ieu akang Nyai. Aya naon Kang Sarkum? Oh iyo akang haja ka dieu. Maksud rek nganterkeun suluh ka Nyai. Apan tadi cenah butuh sakalian rek neang ambu. Ah teu kudu Kang Sarkum. Lantaran da geus meunang suluh mah tadi tinu ngaliwat. Geus bae suluh mah kaditu bawa ku akang. Walon Nyi Sarah embungeun narima suluh ti Sarkum. Jeung deui suluh mah geus aya meunang meuli tadi tinu ngaliwat cukup keur sababaraha poe. Ulah kitu Nyai. Apan akang teh ngahaja ngirim suluh keur Nyai. Lantaran cenah tadi teh butuh. Kabeneran tadi di pasar ningali tukang suluh nya atuh ku akang teh dibeli. Anu matak sok tarima da moal matak nanaon. Tapi abdi embung narima Kang. Lantaran palaur bisi jadi pimasalaheun. Ah moal jadi masalah. Pira ukur suluh. Lamun aya nanaon mah ku akang tanggung jawab. Jadi geus teu kudu jadi pikiran. Ceuk Sarkum nyaritana tandes tur daria. Ngadenge kitu jep Nyi Sarah jempe. Nyai, keur ngobrol jeung saha? Tanya Ambu Uneh ngagero ti jero imah. Ngobrol sareng Kang Sarkum, Ambu. Ngobrol jeung Jang Sarkum, cenah ka jero atuh. Teu kedah Ambu datos bade wangsul Kang Sarkum mah. Walon Nyi Sarah bari melong ka Sarkum, hatena kabeuratan lamun Sarkum datang ka imahna. Da puguh kasebutna popotongan inggis matak jadi salah paham. Ambu kumaha tos sakinten? Margi saurna ambu teh teu damang. Ceuk Sarkum ngomong ti luareun imah, lantaran ku Nyi Sarah teu ditita asup. Mending ujang ka dieu atuh asup ka imah. Apan geus lila urang teh teu panggih sok ka dieu jang yap ka jero. Ambu Uneh nita asup. Ngadenge kitu Sarkum bungah teu loba omong kalacat atuh unggah. Sup ka jero imah sedengkeun Nyi Sarah ukur ngahuleng di lawang panto. Renghap narik napas teu lila tuluy nuturkeun ka jero imah. Ambu kumaha kaayaan ambu ayeuna? Tanya Sarkum anu harita geus aya di jero imah. Solongkrong munjungan gap harita ditampanan ku Ambu Uneh anu keur diuk dina kursi panjang. Mending ujang ayeuna mah. Sok diuk ka dinya ulah asa-asa. Sok sanajan ayeuna ujang geus papisah jeung anak ambu, tapi teu kudu jadi goreng. Jodoh anu pondok sote tapi babarayaan mah ulah nepi ka pegat. Sumuhun leres kitu ambu. Nah kasawat naon ambu teh? Nya biasa we ambu mah eungap Jang Sarkum. Nyai kalang ngahulang suguhan cai atuh semah teh. Ceuk Ambu Uneh ngareret ka Nyi Sarah anu kalah ngajanteng nangtung. Teu kedah ambu, teu kedah ngarerepot. Teu ngarerepot atuh ujang. Pira kadar nyuguhan cai mah da loba. Sok Nyai ka ditu nyokot cai sakalian jeung lalauhna. Ceuk Ambu Uneh meuni keukeuh nita nyuguhan cai. Sok sanajan haroream. Kapaksa Nyi Sarah ngagugu kana caritaan anu jadi indungna. Leos ka tukang rek nyadiakeun cai keur semah. Teu lila geus balik deui bari nanggeui baki dieusi ku cai enteh sagelas jeung lalauhna. Wajid sirsak sakelar sok ditunda dina luhur meja. Geus kitu ngaleos deui ka dapur lantaran teu hayang lamun kudu nyang hareupan Sarkum. Narek naon cenah Kang Sarkum teh make asup ka imah. Sakitu ku aing teu diwaro teh teu boga kaera. Kitu ceuk Nyi Sarah ngagerentes dina sajroning hatena. Gek diuk dina jojodog bari ngadedengekeun Sarkum jeung indungna anu keur ngarobrol. Tapi bareng jeung kitu kadenge aya anu uluk salam di luar. Sorana teu bireuk pikeun Nyi Sarah sabab geus apal da mindeng ngadenge. Sarata moal salah deui eta teh sora oding.
Assalamualaikum. Tah sora Kang Oding. Ceuk Nyi Sarah curinghak. Jung nangtung tuluy lempang rurusuhan murupanto anu kabenaran teu ditutupkeun lantaran didinya aya Sarkum. Teu lila Nyi Sarah geus nepi ka lawang panto breh katempo aya Oding keur nangtung. Aeh geuning Kang Oding. Ceuk Nyi Sarah paromana biar marah mai bungah ningali Oding datang. Nya Nyai kumaha ayeuna ambu teh? Alhamdulillah sakinten Kang. Aeh hayu atuh Kang kalebat. Nyi Sarah gewat ngajak asup ka Oding. Nuhun Nyai. Kalacat Oding unggah sup ka jero imah. Gok amprok jeung Sarkum anu harita keur diuk bari ngobrol jeung ambu une. Ningali kitu Sarkum ngajenghok kaget. Tapi ari Oding biasa bae saeutik oge teu ngarasa kaget. Lantaran geus nyaho lamun Sarkum aya di dinya sabab aya mobil na ngajugjug di sisi jalan. Sorog Oding ngadeuketan ka ambu une solongkrong munjungan gap di tampanan. Kitu deui ka Sarkum. Gek diuk dina kursi anu lobong keneh. Yang Oding syukur ujang ka dieu. Puguh ku ambu teh ditungguan ti tadi. Nah cing teh ujang teu datang. Nyalain rek nanaon ambu teh tapi rek nganuhunkeun ka ujang. Anu geus kacida bela ka ambu jeung ka si Nyai. Ceuk ambu une langsung ngomong kitu hareupeun Sarkum. Sami-sami nuhun ambu tos teu kedah janten emutan. Anu penting mah ayeuna salira ambu tos damang deui sabihara-sabihari. Heueuh ayeuna mah ambu teh geus cager. Teu ngap cara kamari. Kang Oding bade ngaleueut naon? Bade cai kopi atau nampi cai enteh? Tanya Nyi Sarah bari ngareret ka Oding. Eta we cai kopi Nyai pami teu ngarepotkeun mah. Walon Oding bari seuri panu neuteub menilaleb ka Nyi Sarah. Nya henteu atuh teu ngarepotkeun Kang. Ke antos sakedapnya. Jawab Nyi Sarah malik neuteub. Sanggeus kitu gura-giru ngaleos ka tukang. Ningali kitu bet tumadakan Sarkum hatena ngaheab panas. Asa terido ningali Nyi Sarah popotonganna ngadon silih teuteub jeung Oding anu ti heula mah jadi sobatna. Lo Nyi Sarah jeung si Oding make silih teuteub hareupeun aing. Nahang haja kitu maranehna teh hayang mapanas. Kitu ceuk Sarkum ngomong dina sajeroning hatena. Keur sajongjongan eueuh anu cacarita. Sabot keur kitu torojol deui Nyi Sarah bari nanggeui baki dieusi ku cai kopi sagelas ngebul keneh. Kaambe meuni seungit pikabitaeun. Ditambah ku lalauhna anu sejen kue bolu sapiring meunang meulih kamari basa balik ti rumah sakit. Opaketan jeung sasagon atuh sok ditundaan dina luhur meja. Mangga Kang Oding ngaleueut Kang. Nuhun Nyai, tapi naha meuni seueur-seueur teuing nyuguhan teh. Nya teu seueur atuh Kang damung anu kitu ayana oge. Walon Nyi Sarah bari imut ka Oding. Ningali kitu heab atuh Sarkum panas. Nya Nyi Sarah kawasna mah hayang mah panas ka aing. Eta ka si Oding mah meuni sagala diasongkeun. Ari ka aing henteu. Pedah eta meureun kapopotongan manehna ijidun keneh kitu. Ceuk Sarkum dina sajeroning hatena panonna melong kana susugu anu ngabarak dina luhur meja. Tapi sigana lain keur manehna da Nyi Sarah nyuguhan Oding. Jang Sarkum jang Oding. Sok atuh kadinya ngaraleueut tapi da ukur anu kitu we geuning di dieu mah saaya-aya. Ceuk ambu une nawarkeun susugu ka Oding jeung ka Sarkum. Nuhun ambu tos cekap sakti oge hatur nuhun. Walon Sarkum gap kana cai enteh regot diinum. Ambu Nyai mangga atunya ku akang ditampi. Nya sok kadinya jang Oding ulah era-era. Hatur nuhun ambu. Gap Oding kana gelas anu dieusi cai kopi regot-regot diinum saeutik-saeutik bari ditiupan. Ningali kitu panon Sarkum ngadilak. Nyai pangnyukeun cai kopi atuh keur jang Sarkum ka ditu. Nya eta teu aya ambu kopina seep. Walon Nyi Sarah bari ngareret ka indungna. Nya lamun eueuh cai kopi mah cai enteh amis atuh da loba enteh mah.
Nu mawi sami gulana seep ambu aya oge uyah. Harmoni sagala eueun hanya ican balanja. Nu mawi teu acan ambu. Walon Nyi Sarah tandas. Sok padahal gula jeung kopi mah aya tapi kulantaran teu hayang nyuguhan Sarkum jadi kapaksa nyebut eueuh. Kum, nah si sinarieun tara-tara datang ka dieu. Tanya Oding bari ngareret ka Sarkum. Nya rumasa kuring oge tara datang ka dieu. Tapi kulantaran ngadenge beja ambu gering, nya kuring teh datang. Ari maksudna mah tayalian rek neang. Oh, kitu nya syukur we atuh geuning aya keneh kaingetan. Nyai, hari itu di luar aya suluh 3 tanggungan. Suluh ti mana? Tanya Oding bari melong ka Nyi Sarah anu keur diuk gigireun indungna. Oh, eta nu mawi suluh pangintun ti Kang Sarkum. Walon Nyi Sarah ngajawab sajujurna. Oh, hehehe. Jadi ka dieu teu ngirim suluh euy. Nya ngirim suluh lantaran Nyi Sarah butuh. Beri sakalian yang ambu. Tapi da abdi mah teu menta. Eta mah kahayang akang we sorangan. Walon Nyi Sarah bari ngareret ka Sarkum. Oh kitu. Montong sori si Oding. Dauhan nu lucu. Nyakeun wae atuh sori mah da hayang. Tapi si laing mah nyengsorikeun ka dewek. Tembal Sarkum nyelkeheul ka Oding anu nyengserikeun ka manehna. Tapi teu katutuluyan lantaran ambu uneh ngajak ngobrol. Nyaprung atuh ngarobrol opatan ngaler ngidul. Sarkum lolobana mah ngobrol jeung ambu uneh nyaritakeun urusan sapopoe. Sedengkeun Nyi Sarah teu pati ngawaro kana caritaan Sarkum. Daik sote ngobrol jeung Oding suka seuri katinggalina gumbira pisan. Puguh bae Sarkum meni panas hatena mitra. Kadatanganna asa teu dianggap jeung teu diajenan ku Nyi Sarah. Nya sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Sarkum amitan kitu deui Oding lantaran geus lila teuing. Jurut duanana tarurun kaburuan. Samemeh napa pisah, pok Sarkum ngomong ditujukeun ka Oding. Oding, ngaja si laing teh hayang mah panas krewek? Tanya Sarkum panonna mureleng ka Oding. Papanas kumaha maksudna? Teu ngarti kuring mah. Montong pura-pura teu ngarti sia teh Oding. Aing nyaho sarta bisa maca lamun ayeuna si laing teh keur ngaheruan ka Nyi Sarah popotongan dewek. Nyakeun wae atuh ngaheruan oge. Da Nyi Sarah mah jalma lengo. Kitu deui kuring sarua. Jadi naon salahna? Walon Oding sikepna tetep ayem. Tapi nah teu nyaho lamun Nyi Sarah teh popotongan dewek. Tanya Sarkum beungeutna katara nyiak beureum. Ari maneh lucu nanya teh Sarkum. Nya pasti nyaho atuh kuring oge lamun Nyi Sarah popotongan maneh. Tapi naon urusana? Dasar balagug sia make nanya naon urusana. Piraku atuh sia teh rek ngaheruan urut pamajikan sobat. Nah atuh era si laing teh. Nah make jeung era. Dararasaan mah taya salahna. Kuring rek ngadeuketan Nyi Sarah atawa saha bae eueuh urusan jeung maneh Sarkum. Pantaran kuring duaan pada jalma bebas, Nyi Sarah randa kuring duda. Jadi taya larangan lamun kuring duaan ayeuna jadi deukeut. Anu penting eueuh jalma sajen anu dirugikeun. Tapi dewek teu suka ningalina. Aipangna teu suka naon alesana? Tanya Oding bari neuteub seukeut ka Sarkum. Menang pananya kitu sajongjongan Sarkum ngahuleng. Lantaran teu bisa lamun kudu nyebutkeun alesana. Rek pok asa heurin kuletah teu sanggup ngedalkeun. Lamun anu sanyana, hatena teu mikeun lamun seug Nyi Sarah popotonganna jadi milik batur. Sok sanajan ayeuna Sarkum teh geus boga pamajikan kanu sejen. Tapi ngaran Nyi Sarah nepi ka mangsa harita. Teu bisa leungit sapinuhna tina jero hatena. Kunaon make ngahulang Sarkum? Cing pok terangkeun atuh alesana.
Pangna teu suka ningali kuring deket jeung Nyi Sarah teh naon alesana? Alah, teu kudu loba tanya lah. Pokona mah dewek teu suka. Nyatang tu teu suka. Lantaran kuring nyaho lamun si laing teh nepi ka ayeuna can bisa poho ka Nyi Sarah sapinuhna nya. Ceuk Oding bari nyaka Kak Seuri. Ngadenge caritan kitu rai atuh beungeut Sarkum beureum. Da puguh era lantaran Oding bisa neguh kana eusi hatena. Geus teu kudu mungkir Sarkum. Lantaran eusi hate mah geus kajahoan. Geus kuring barek balik. Tapi oma teu majikan maneh ulah nepi ka nyaho lamun si laing ngirim suluh ka pobotongan. Pamajikan dewek mah moal nyahoan. Lamun teu dibejaan ku si laing. Tu ari teuing bage kudu ngabeja-beja urusan batur. Tembal Oding tuluy ngaleos bari seuri. Ningali kitu puguh Sarkum ambek tapi sok sanajan kitu teu loba deui omong. Kalacat naik kana mobil gerung dihirupan. Geus kitu mobil maju ninggalkeun eta tempat ditinggalikeun ku Nyi Sarah ti jero imah. Mitra kaum dangu. Cag urang tunda heula Nyi Sarah jeung ambu uneh kitu deui Oding anu harita teh geus balik deui ka imahna. Ayeuna urang nyaritakeun deui Sarkum anu sarua rek mulang ka imahna bari mawa hate anu ngagremet ambek ka Oding. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun bae Sarkum geus nepi, sup mobil ka pakarangan reg eureun. Jurut Sarkum turun gebruk panto mobil ditutupkeun satarikna. Da puguh keur ngemuka keheul, Sarkum rarat reret nyangan bojona Nyi Sawitri lantaran biasana malamun Sarkum datang teh bojona sok gancang ngabagyakeun. Tapi harita mah Nyi Sawitri eueuh teuing keur ka mana sabab di teras imah eueuh sasaha. Ka mana pamajikan aing? Da biasana mah sok hideung ngabagyakeun lamun aing datang teh. Tapi ayeuna eueuh hampeur ka mana? Kalacat Sarkum unggah kana teras, koloyong ngadeuketan panto. Gancang panto disurungkeun brai muka sup ka jero, labas ka patengahan. Kasampak didinya aya bojona keur diuk ngahuleng sorangan. Nyai, naha akang datang teu ngabagyakeun? Tanya Sarkum bari neuteub ka bojona. Ngadenge pananya kitu Nyi Sawitri ku harita mah teu ngawalon. Samalah tuluy ngabalieur miceun beungeut. Ningali kitu puguh bae Sarkum ngarasa heran. Serok ngadeuketan ka bojona. Nyai, naha ditanya tu nembalan? Sarkum tumanya deui gek diuk gigireun. Tapi Nyi Sawitri geuwat ingkah ngajauhan. Aya naon ieu teh? Betara-tara ti sasari. Kunaon nyai teh ambek ka akang? Tegugur teu angin salaki datang kalah buat baon. Ceuk Sarkum panon melong ka bojona. Sedengkeun Nyi Sawitri teu nembalan. Ngan katingali sidik pisan paromana baketut baeud bangun keur ngemuka keheul. Nyai, aya naon ieu teh? Lamun ambek ka akang cikpok atuh caritakeun. Nah naon kasalahan akang teh? Teu pupuguh ujug-ujug ngabaeudan. Asa teungeuna Kang mah mana capek ka karajol. Kuduna disampakeun cai, ari ieu kala disampakeun ku budi anu teu pikaresepeun. Oh, jadi akang teh teresep lamun ningali budi abdi kawas kieu. Nyatang tuh henteu atuh. Jeung deui rek saha salakina anu resep ningali budi pamajikan anu baketut baeud. Wiwir nyungcung siga tutut. Daripada ukur ngabetem leuwih hade cing sok geuwat caritakeun.
Nah aya naon atuh ieu teh? Sok buru-buru prak, ngarah akang ngarti. Heug atuh ari kitu mah. Ngan omat akang kudu ngajawab anu jujur. Nya sok geuwat caritakeun. Kang Sarkum, samemehna balik ka imah, kungsi sumpang simpang heula ka tempat sejen atawa henteu? Sok jawab anu jujur. Kana daria pisan. Ngadengi kitu Sarkum rada reuwas palaur pamajikan nyahoeun. Lamun bieu manehna nyimpang heula ka imah Nyi Sarah. Tapi sanajan kitu Sarkum teu gugupok ngawalon. Sumpang simpang ka mana? Nya henteu atuh sabab akang mah langsung balik ka imah. Jeung deui keur naon sumalimpang da taya keperluan. Walon Sarkum ngabohong. Barang ngadenge jawaban kitu rei beungeut Nyi Sawitri nyiak beureum. Panon neuteub seukeut ka salakina. Jawab anu jujur Kang Sarkum. Nah ada rarasaan mah akang teh geus ngomong jujur. Walon Sarkum. Sedengkeun jajantung naratug hatena deg-degan inggis kanyahoan ngabohong ku bojona. Anu harita katempo bangun ambak. Kang Sarkum, sakali deui abdi rek nanya. Samemehna balik ka imah, bieu akang nyimpang heula ka mana? Sok jawab. Tanya Nyi Sawitri nyaritana bedas. Nepi ka kadenge kapipireun imah. Beuh nah mun iku teu percaya. Yeuh Nyai, henteu akang mah teu kungsi sumalimpang ka mamana. Ti balik ti pasar oge langsung balik ka imah. Walon Sarkum angger ngabohong lantaran teu wani lamun kudu ngomong jujur. Kang Sarkum, Nyi Sawitri nyentak. Nya puguh atuh Sarkum nepi ka ngarenjag bakat kureuwas. Dasar lelaki nurus tunjung teu uyahan. Kasebelahan kurang ajar. Dititah ngajawab anu jujur keukeuh ngabohong. Ceuk Nyi Sawitri jung nangtung tina diukna. Panona burahay beureum mencrong ka Sarkum kawas anu hayang ngalegleg. Olo eta kasalaki nyarekan nepi ka bebeakan. Wajar kene sakieu mangan saukur dicarekan. Lantaran salaki tukang ngabohong. Salingkuh sarta teu jujur ka pamajikan. Hadena mah dicekek anu kitu mangarah teu tutumaneun. Nah, ada akang mah teu rumasa ngabohong atawa teu jujur kanu jadi pamajikan. Naon maksudna ngomong kitu? Ceuk Sarkum jung nangtung bari melong ka Nyi Sawitri. Abong letah teu tulangan. Ulak alek nyarita cenah teu rumasa ngabohong dasar lalaki tukang rahu lucut burung. Oloh geuning kalah beuki parna. Jaga Nyai eta ucapan teh teu pantas nyarita kitu kanu jadi salaki. Dosa gede eta teh. Wah nyarita kitu ke salaki anu jelas tukang ngawadul mah. Anu ngaranna dosa pikeun kuring mah. Kang Sarkum, jawab sakali deui anu panungtungan. Samemeh balik nyimpang heula ka mana? Sok geuwat jawab saacan kuring bea kasabaran. Nyi Sawitri tumanya deui panon molotot ka Sarkum. Nya eta kieu nya anu sabenerna mah. Samemeh balik bieu akang teh nyimpang heula ka imah Pak RT. Walon Sarkum. Menang jawaban kitu Nyi Sawitri beuki ambek tapi sakuat tenaga nahan kasabaran sangkan amarahna teu budal. Aya urusan naon ka imah Pak RT? Nyi Sawitri tetelepek hayang nyaho kena jawaban salakina. Itu Pak RT rek ngajual domba. Tebal Sarkum teu euleum-euleum angger bae ngabohong. Aya ku bisa eta ngabohong nyebut nyimpang ka imah Pak RT. Sok padahal anu sabenerna anjeun teh nyimpang ka imah popotongan anu ngaran Nyi Sarah. Samalah ngirim suluh 3 tanggungan. Nah dikira kuring teu nyaho kitu? Sok jawab bener atawa henteu? Ceuk Nyi Sawitri nyaritana bedas leungeun tutunjuk kana beungeut Sarkum. Barang ngadenge caritaan kitu Sarkum ngaranjug reuwas. Lantaran tetela bojona nyahueun lamun manehna nyimpang ka imah popotongan. Keur sajongjongan. Sarkum jempe teu bisa nempas kana caritaan Nyi Sawitri anu memangna bener kitu ayana. Beuh cilaka kawas nama pamajikan aing nyahueun. Lamun aing nyimpang ka imah Nyi Sarah. Tapi nyaho ti mana? Nah ti si Oding kitu. Tapi asa mustahil lamun si Oding mah. Lantaran balikna bareng jeung aing. Beuh kudu kumaha hari geus kieu. Nah mending jujur kitu. Ceuk Sarkum ngagerentes sedina sajroning hate. Ningali salakina kalanggah uleng. Aok Nyi Sawitri nyentak panona bolotot untuna ka karot.
Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.